Pujaan yang mau Rongsok. Rongsok. Ah, menawi kagungan rongsokan. Anjir, si Mama Rabik dong, Pok. Kena rongsok aja namanya. Kamari mah kena bakso teh payu tama bakso na. Geus lila kena rongsok kita, woi. Lah, kana naon we usaha mah atuh. Yang penting mah barokah. Kana rongsokan, kana baso. Halal yang utama mah. Buru-buru, boga teh rongsokan. Hei. Rongsok hei. Boga teh. Tuh, Mak, teboga ya rongsok mah nya. Yo, aya ge. Hah? Sarua teh boga urang. Eueuh maneh. Eueuh mah aya ge urang mah boga ge aki paeh mah. Tah, mana aki? Aki paekeun we. Beuh 2 kilo, beuh. Cokot. Boga aki kitu. Boga urang mah geus paeh aki urang mah. Uta. Atuh sok atuh jual ka sih mah. Heeh, atuh hayu Mak. Yuk. Ayo tuh, ayo buru. Ayo. Ih, kalau naringakeun dagoana tuh urang. Mana tuh aki teh? Hah? Aki mana? Tuh, Mak, itu aki abi nu maot mah, Mak. Yo lo eta. Tuh kira-kira sia mah. Nya aing kita ngilo makam. Ih, pan urang ge tepan tadi ge urang mah teu boga rongsok mah. Aya ge aki geus maot, Mak. Teu salah urang mah ngomong ge ih. Atuh kira-kira sia teh. Nya aing kudu ngilo makam. Sono ribu ka aing gorobog teh. Buat bahal teh dicangke mah sia. Duh, aya mah ieu jaminannya. Aya segana mah bos. Yuk. Sok atuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manawi aya kersane naon nya? Ieu Mak, ieu teh bade nagihan artos keamanan satpam Mak, daungi kamari teh. Abi teh musyawarahnya Ohon. Rio. Ohon. Kitunya kusabab di lingkungan urang teh nuju teu aman. Tah, deal-dealana teh ungi kamari Mak. Ayeuna teh bade nagihan gitu pertanggal ayeuna teh gitu Mak. Mun atuh sok, mangga carali kala sok calik. Oh, mun atuh Mak. Sok yuk, calik yuk. Janten kumaha ayeuna teh? Sabaraha bayareunana sasasih-sasihna? Abi hoyong terang. Kieu mah ari sabulan-sabulanna mah hasil riungan musyawarah teh sabulana teh sasasih Mak. Bener ngobrol teh bos. Sabulan mah. Heuh atuh sasasi. Ih, sabaraha? Oh, lepatnya 50.000 Mak sasasihna Mak. Ih, nah mun mahal-mahal teuing uni 50.000. Da mah teh boga nanaon. Ya, anu 50.000 mah jang nu boga mobil tah meujeuna. Mama meujeuna genan 20.000 atuh paling gede oge. Ih, keberatan kumaha atuh Mak. Ye, kamari hasil musyawarah masyarakat teh atos deal 50.000 Mak. Nah, emak teh dongkap kamari teh emak teh diondang ku abi teh jaba formal gitu. Nah, emak teh dongkap atuh kamari. Ih, eta mah datang jeung henteu mah, eta mah urusan pribadi emak. Nganjak naon tuh aya satpam. Da moal kasih war. Gila, aya bangsat 5 antara 4, satpam hiji. Da moal kaduga maka tanagaan ku satpam hiji mah. Lah, mending kena eueuh satpam lah. Naon sih mending kalah ka 2.000 kudu mayar sagala 50.000. Di mana tuh da urang mah teu boga penghasilan. Tah, nu kieu yo masyarakat tidak patuh aturan teh yo. Heueuh, aduh. Parah yo. Angger we cengnya aya kaleungitan mah nya jeung saha-sahadinya. Ya anger we gitu butuh jeung tetangga we ayeuna mah kieu arek mayar teu mayar nama mah eta mah hak emaknya arek teu mayar mah nya. Ngan lamun emak kapalingan ulah nyalahkeun lingkungannya. Wayahna nya. Wayahna Moal ditarulungannya. Moal ditarulungan mah. Gabunganna emak ge teu galib. Arep teuing rek colong naon-naon mah da urang mah ka kieu kaayaanana teu boga nanaon. Cenah masalah paeh. Lah urusan nu kawasa. Meureun barau oge diaralungkeun ieu diparalidkeun lah. Bodoh amat, boro-boro jang mayar satpam 50.000, geus buku jang madange eueuh. Dulu eta yo. Dulu ka pemasyarakatan pisannya yo. Oh, kata yang dipalidkeun we cenah amun bau malungkeun ka walungan. Oh, disoi kuas nu edan ieu masyarakat teh. Oh, da ieu eueuh kumaha naon dibikeun atuh? Ke sugan deui badami deui atuh. 20.000 sugan mampu urang mah. Naon 20.000? 20.000 mah dialungkeun we, Mak. Ih, ari arek eta mah 20.000, arek diarah enseng. Ari ieu sendal mah dibarawa. Anjing, yo, senal yo. Poho. Duh, kapunten Mak yo. Salah. Punten Mak. Bae Mama Rabig. Pangaruting carengos, sendal budak rek dijingjing. Deuleut cokora sagede nahaon.